Ya astaghfirullah rabbal baraya Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Sadayana angkusimku ini dihormat dan biasa disebut seorang-seorang, dihitung satu persatu, diwiji-wiji, namun insya Allah pengirangan rasa hormat simkuring kasadayana. Para jamaah ratib at-tawakkal anu kusim kuring dihormat ataupun Allah dimuliakeun. Urang sadaya ngariung di ieu majlis sejak takdiman takriman mahabbah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina fadail dina urang sadaya sejak qalabul ilmi yakna ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang cinta ka Gusti Allah, ngaku cinta ka Allah, tentu orang teh kudu daek ngalaksanakeun kana nu diparentahna, ngajauhan kana dilarangna. Tah urang teh kanu diparentahna can pati beuki, kanu dilarang oge encan bisa ngajauhan. Berarti urang teh encan timbul rasa cinta ke Allah anu ngabuahkeun taat teh panesna dua paritean ngalaksanakeun parentahna ninggalkeun cegahan. Makana bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa maknane wallahu a'lam bimuradi. Ucapkeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun aranjeun tuhibbunallaha mika cinta ka Gusti Allah fattabi'uni tuturkeun kami teh kasaha nya Kangjeng Nabi. Jadi ketika urang atuh cinta ka Gusti Allah tuturkeun Kangjeng Rasul. Segala sesuatu anu dipilahin ku Kangjeng Rasul, syariat Kangjeng Rasul lakonan ku urang, kira-kira urang terus biasa teh acan ngalakonanana teh acan komo anu nyarios nama ya pan ayat paripaos tong kosong nyaring bunyinya. Nah anu ieu ngomong nyaring berarti kosong keneh ku anu pangaruh ku jampe pamakenya masih kene kosong begitu. Nah ieu mah ngan saukur urang silih wasiatan, ngan saukur silih amanatan. Sabab lamun urang ayeuna geuning dina waktu-waktu, dina syaah-syaah, dina setiap hal ya urang teh aya dina karugian ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman wa 'amilus sholihati dan mengerjakan amal-amal yang soleh, wa tawassaw bil haqqi dan saling wasiatan dalam jalan yang benar, tidak hak ya, wa tawassaw bis sabri dan saling wasiatan di jalan sabar. Dina jalan bener, jalan sobar, urang teh silih elingan
ketika orang rada mengkol kubaturan teh dielingan tah pentingna orang bergaul dengan orang-orang yang solihin teh jadi silih wasiatan dina jalan takwa, jalan hak, jalan bener, jalan amal soleh, dina jalan kasobaran. Dapat musibah orang teh aya anu ngalalemunya, aya anu masih hujangan supaya orang bersabar. Itu kan ketika orang hati teh narima, aya anu mere nasihat, aya anu mere wejangan, aya mere bimbingan teh ngarasa diri paling pinter di mere wejangan eta teh hate urang geuring. Maka utamana urang teh daek pengajian ngariuk dina majelis ilmu teh utamana mah ameh leuleus ha teh ameh cager ha hate makana tuturkeun Kangjeng Nabi. Urang mah sabar teh diajar ya, Kangjeng Nabi mah hilim lebih tipe sabar ya, tuturkeun Kangjeng Nabi Allah nikah cinta Allah ngahampura karena dosa-dosa urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Urang teh diparentah pan ngaji thalabul ilmi, mangkat ke pengajian, mangkat ke majelis taklim, mangkat ke pesantren, ngalengkahna bahkan sami ngalengkah oge geus dihampura dosa-dosa urang ku Allah. Muruluk nawang panto oge ngan kader balik na ka jauh deui bisi ngarapol. Kitu nya. Dawuh Kangjeng Nabi, man intaqala liyat ta'alama ilman kufir qabla ayyah tua. Barang siapa anu ngalengkahkeun sampeanana karena rek neangan ilmu syariat anu mata ngawuhkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala, ilmu bekal, ilmu hal, ilmu tingkah yang bekal ibadah. Nah, karek rek ngalengkahkeun dosa-dosa urang uruluk dihampuran ku Allah Subhanahu wa taala. Berubah ngalengkah berjalan rek naik motor tah, rek naik mobil tah, atau jalan kaki tah sami eta ge entah pala. Betul ya? Diniatkan sejak mahabbah, diniatkan sejak thalabul ilmi, sejak silaturahmi, geus kacida pohara jasa ganjaran beureun. Balatah kos cakar rambut antah coba saya ngambil. Di hari pada can kolom sih ya. Kalau genda hari ya kopi aku. Maka kayak disebutkeun kan disisep ku sakeru. Bahaya. Gitu. Ya. Alhamdulillahnya dosa dihampura, rezeki menang, silaturahmi betul. Gitu. Maka ingatkan ketika orang geus jauh jeung pangajian, geus jauh jeung ajengan, di khusus saguru urang sadaya ajengan AA. Tentunya Allah nulungkeun tilu balai. Kahiji dibere urang bakal diangkat ka barokah ka sabda. Yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Ya, bakal ngangkatkeun Allah Subhanahu wa taala kaberkahan ka saurang. Urang teh kasab unggal poe mangkat isuk balik kulit ceuk paribahasa kon baheula mah suku dijieun hulu-hulu dijieun suku sakit kan namanya jagoan suku jeung hulu duk cenah paribahasana usaha ti isuk cidur mika berjeder hasilna mah loba sabulan dikumpulkeun menang juta mah itu tetapi kabarokahanana teh aya diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Kurang teh penghasilan mah alhamdulillah gede ya 10.000 sapoe. Nah, gitu. Kalau berkah teh aya. Serba kurang karasa kurang jeung kurang. Eta anu karasa kurang sarelea. Bari tandana urang geus jauh jeung ulah. Hal pokoha ya. Geus jauh, geus ngajauhan. Deukeut urang teh cenah wala-wala ngaji wae ka ajengan teh. Tapi kunaon keberkahan teh geuning Allah kana bae. Berarti karek deukeut awakna encan deukeut di hate mah. Encan daek ngalaksanakeun kana beberapa hal anu ku ajengan dipasihkeun ka urang. Encan daek ngamalkeun kana naon hal anu ku ajengan ditepikeun ka urang. Patak pantes urang mah poe keneh bae hate teh kitu nya berkahna can aya
ngarasa kurang dieu kurang baik kurang konaan tah deuketan ajengan pentak ilmu pentak doa nah malah madan aya keberkahan dina kasaturan kak ketika orang geus ieu ulama mah hiji dicabut keberkahan dina kasaturan kaduana wa yusalitullahu sultanan dolima bakal merek ka eta kaum teh ketika kaum geus kabur ti ulama wal fuqaha geus ngajauhan hate-hate lain hatina amplop jeung ngajangan rupat ngajauhan lain pake hate mah nu jauh nya ingkar teu mahabbah teu resep teu takdim teu cinta maka bakal diberi pemimpin Allah